Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Satu acan urang ngabandungan panglenyepan dinten ieu hayu urang neneda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Nun ama nulinggi di sawarga abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangadi ka Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Paneda ieu disuhunkeun di lebet nami Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun Gusti. Amin. Para mitra, panglenyepan dinten ieu dicuta tina buku renungan wasiat anu dijudulan Kaasih Gusti Ngalingkupan Sakum Ciptaana. Dumasar kitab Kajadian pasal 8 ayat 1 dugi ka 18. Sareng nas anu janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayatna nu ka 16 sareng ka 17 anu unggalna kieu. Geura kaluar ti kapal saanak pamajikan jeung minantu. Kaluarkeun deui manuk jeung sasatoan sejenna. Para mitra, Dr. Sugeng Widodo sasarengan tim alitna sateka polah pikeun ngaevakuasi sareng ngarawat sato nu luka bakar nyedot haseup sareng cidera sejenna balukar erupsi atanapi bituna Gunung Semeru. Aranjeunna tiasa hasil ngaevakuasi 150 sapi sareng 200 domba. Sasatoan sareng sato ingu dianggap minangka korban nu sering kapopohokeun. Para mitra, Noh sareng garwana putra-putrana katut sadaya minantuna disalametkeun ku Gusti tina bahaya caah. Sanes mung Noh sakulawargi wungkul, Gusti oge nyalametkeun sasatoan. Sakur sato sajodo-sajodo, jalu sareng bikang, nu halal sareng haram, nu liar sareng nu tiasa diingu sadayana caricing dina kapal salami bumi caah. Noh katut kulawargina sareng sagala sasatoan aya dina kapal dugi ka caahna orot. Teras Gusti ngandika, geura kaluar ti kapal saanak pamajikan jeung minantu, kaluarkeun deui manuk jeung sasatoan sejenna. Kitu diseratkeun dina kitab Kajadian pasal 16 sareng 17. Para mitra, kaasih kanyaah Gusti ngalingkupan sadaya ciptaana. Gusti mirosea sareng kersa nyalametkeun sagala ciptaana. Laku lampah jalmi nu dosa tos ngareksak relasi kasatunggalan asih di antara ciptaanana. Nanging Gusti kersa mulihkeun relasi kasatunggalan asih nu reksak eta ku tindakan nyalametkeun. Kangge urang tindakan Allah nyalametkeun teh punceurna dina karya Kristus. Kumargi kitu tos sakedahna urang ngalakonan hirup ieu kunyatakeun kaasih kanyaah kasakumna ciptaan Allah. Hayu urang ngadoa. Gusti nu Maha Agung, Gusti nu Maha Kawasa, hatur nuhun Gusti kangge panglenyepan dinten ieu nu ngaguar perkawis kaasih kanyaah Gusti nu ngalingkupan sakum ciptaan. Eces pisan Gusti sakitu mirosea sareng kersa nyalametkeun sadaya ciptaanna. Gusti oge kersa ngalareskeun relasi nu tos reksak balukar dosa nu punceurna dina karya Kristus. Pasihan kakiatan ka abdi-abdi sadaya supados abdi sadaya oge tiasa nyatakeun kaasih kanyaah kasadaya makhluk ciptaan Gusti. Panada ieu disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu pamugi tiasa janten berkah kangge urang sadayana. Ulah hilap subscribe, like sareng bagikeun kanu sanes. Margi ku cara kitu para mitra tos ulu biung dina ngamasurkeun Injil kasalamatan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan cak heula. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA
ke nomor 450 305 2990, 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.